Kunaon ngalamun gitu. Bisa dia mah ya kudu ditanyaan ku aing. Kunaon sih ngalamun wae? Gua TK mana, Pak? Akhirnya ka pasarang, aik meuli embe jeung korban keur deui kan lebaran haji. Atuh hebat tuh arek meuli embe mah. Loba duit merenya. Alhamdulillah ang kamari uang geus ngaborongkeun takokak. Alhamdulillah lah kabeuli jeung korban-korban mah hasilna. Ai sia kunaon ngalamun wae? Henteu wa ulang keur baringung we. Bari ngukunaon sayang kawin lain. Atuh lain wah urang bingung keur mikiran Kiara TV. TV maksud siang. Atuh wah Kiara TV kok jadi kieu amat. Tuh siang jadi bingung kira TV ku acak-acakan kieu nya. Bingung aing ge. Tak kitu wa menurut wa kudu kumaha. Nyawa aing ge rudek mikiran nahang lah. Geus lah aing arek ka pasar heulan geus beurang ieu. Oke wa siap sing bebenangannya. Bebeunangan anang. Atuh embe lah wa pan tadi arek meuli embelin. Oh, poho wa. Geus lah, wa tinggal nya. Aduh. Aing kieu wae mah bisa botak hulu aing ye. Kayak kabogo aing teu bogohan deui ai botak mah. Aing mending nelpon si Eris. Assalamualaikum, Riz. Waalaikumsalam. Tumben aku nelpon. Aya naon telepon? Untuk si Riz, tayana naon? Eris keur di mana? Di bumi A, si Uwan akan teu aya ka pasar nyarios nama cenah arek meser embe jeung ke korban. Oh, Riz tadi ge urang geus panggih jeung si Uwa. Oh, tos kapendak, ari apoang keur naon kitu? Keur ngalamun weh, Riz. Ngalamun. Ayo ngalamun naon tah? Ngalamun jorok lain A. Sembarangan. Kieu ge urang mantan santri, Riz. Oh, mantan santri, lain mantan mantri A. Mantri, emang urang mantri sunat. Oh, kitunya A. Lain ngomong-ngomong apa ngarek naon nelpon Eris? Riz, urang arek curhat, Riz. Curhat. Mohon, Riz. Curhat naon A? Iya, Riz, masalah Kiara TV. Kiara TV. Maksud apoang? Nyaris masalah Kiara TV. Menurut Eris kumaha Kiara TV? Urang mah bingung jadina. Mun sajena loba pagawean. Jadi teu bari sasarutin. Kumanya A, Eris gitu bisa maksa-maksa. Tak kitu urang ge bingung. Apa kudu pakum heula nya Kiara TV? Ih, ulah A, ari sampai pakumanya A. Nya maksudna Eris nyangka urang gitu. Ih, lain kitu A, maksudnya nya A, ieu Kiara TV geus sakieu lilana, piraku arti tinggalkan begitu saja. Tak kitu Riz urang mikirna. Terus kudu kumaha menurut Eris? Teuing A, Eris kayak bingung, emang apa angker di mana gitu? Urang keur di imah, Riz. Males lah arek ka mana-mana ge. Seakan-akan hirup urang tak berarti, Riz. Oh, cocit. Menurut Eris sorangan, kumaha? Naona A? Atuh ka Kiara TV, Riz. Arti Kiara TV buat Eris bagaimana? Oh gitu, lamun cek Eris mah Kiara TV teh ibarat vitamin apoang. Anu ku Eris kudu minum setiap hari. Abe sehat. Sebab Eris mah orangnya suka tampil dan resep berkarya A. Mantap. Ye, ngomong-ngomong, saya mah kuatannya di teleponku poang. Arek kota apoang bereunu CF. Tenang, Riz, kota orang malu be. Sombong amat. CF. Kan keur penting urang tos narik deui. Narik naon gitu? Emang apoang ngojek? Ayo Riz, urang geus narik deui dina aplikasi TokTok. Lumayan Riz 20.000. Eris geus download can. Oh, aplikasi nu viral teh nya. Emang bener gitu eta ngabayar? Bener Riz, buktina urang geus narik 20.000. Ngaranna kumaha kitu A? Yo, kurang dikirim linkna. Oke downloadnya lewat link eta. Tong poho asupkeun. Asup naon A?
Asupkan pada undangan orang, Riz. Oh gitu, seganteng asupan naon. Wah, pikiran Eris mah bala, kudu sapuan heula. Tah, geus dikirim ke saya, Can. Sedap. Atos A. Nya turis, tos heulanya urang kita meuli taras heula ku Umi. Oh, nyatu A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, lain gitu A, maksudnya nya A kira TV. Tuh, didinya na. Oke, siap Pak, sing bebenangannya. Encan ya guys. Di bumi A. Teu aya pan. Lilanya? Itu si Poang keur naon ngalamun kitu. Di proses syutingnya guys, ini Poang. Ang gimana Ang syuting Ang lancar? Alhamdulillah lancar. Oh, lulus macan ngopi lain Ang. Lancar. Oh, itu si Uwa. Naon ngalamun kitu. Oh, gagal ternyata guys. Kurang parokus ya, aduh. Wayahna deh subscribe-nya urang isuk-isuk ieu geus neangan syuting urang ieu kerak jam berapa ieu? Jam setengah 7, jam setengah 8 guys kita udah syuting. Makanya subscribe ya.